Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng simkuring Elda Putri Mayora dina kalawata dinten ayeuna. Pamiarsa, tomat teh beda-beda tuh rea rupana. Bisa gedengeun tomat nu ieu dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda teh, nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang, tur di Erong, boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikan bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung, tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun dibilas satu tas di dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar. Petani di desa Langsung Sari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyeah ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Datan tomat lokal lantaran kualitasna unjul. Di Lelewek Lembang, tomat Momotaro bisa tumuwuh kelawan hade. Samalah, hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero seminggu. Pareng mangsana panen puput tomat Momotaro teh henteu bisa sagawaya. Kudu luyuk kana aturan, sangkan bisa awet tur tapangajina, bisa tetep unjul. Dina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat Momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna, tomat Momotaro kawilang langka di Indonesia. Lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngarusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh ku pamaharta eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal diebrehkeun ku salah saurang patani tomat Momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh, Momotaro katangan beda boh tina wanguna, boh tina rasana. Pon kitu deui, harga tomat Momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat Momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu kalawarta dinten ayeuna, simkuring Elda Putri Mayora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.